kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abe di ditu naon buagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na ge sabaraha masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah